Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah ilang tuluan terasa sempit dunia nusakil gana lantaran temagihan katentreman orang tentrem lain di imah gedong, lain di mobil mewah, lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus, tengah jamin duit numpuk miliaran, tengah jamin karena ketenangan jiwa, tengah jamin imah anu lir teu beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa henteu. Ketentraman maya di diri urang, ieu urang kan poho ke problem-problem nu aya di mamana suka majelis ngadengekeun ngaji tas ieu teh urang keur diajak ka sorga ngaran moal Kanjeng Nabi Yusuf as-sijnu ahabbu tentrem di jero penjara, tentrem lain tempat ulah dikira istana nu sakitu megahna, mobil nu sakitu mewahna, haji jelemana tentrem jelema nu naik Mercy duaan jeung pamajikanana tapi kesang eta asek nu sakitu poharana tetep kesang sebab salaki tuani milu ka dieu, pamajikan tuani milu ka dieu, korenganan keur aya masalah eta pamajikan samobil bae kuat kangesang barang neuleuh jelema keur naik sepeda reman seserian goes dilangketek deh ku pamajikanna tah pernah ngaguling seserian keneh bae, ngaguling ka jalan cai seserian keneh bae, bandingkeun nu naik Mercy nya geulis nya sugih AC-na ge sakumaha lain AC biasa ieu mah lamun dikadinyakeun jadi es tapi tetep bae kesangan. Ironi neuli jelema naik sepeda reman seserian ya Allah ngaguling masih seserian kene bae lain terletak dina Mercy, dina Baby Ben, dina Lexus kolbu Masya Allah jelema naik mobil mewah bangun teh bangun kejem teh santri mah naik angkot seserian dek jalateun seserian nangtung sawareh mah deui hahaha tempes basa seserian keneh haju nyalateun teu kabagian sholawat seserian keneh mun hayang nyaho kolbu santri teh model kostu ge di dunia keneh geus jadi sorga santri mah ya siapa teu pernah jadi santri bego tanyakeun ka santri hees di mana bae nya mah di kamar saraksa langsung ke majelis aya asa teu nyaho mayarnya nama teh ke masjid aya kipas wer udah nasgol langsung begilian mayar ke hutan langsung kacai mandi teh ya Masya Allah sholat baca sholawat itu lain sorga sih dong yeay lamun hayang nyaho hate sorgawi santri nya nama aya awewe di doa diterima deuk henteu nya nama jalain hate nya nama lalagaan doang nya nama lalagaan doang teh kun hate ketika daekeun mah awewena emang mamang boga kok henteu mah Allah teh lah ngomong sih nya hate santri bagus gitu ketika didesak banyak nama lalagaan doang teu aya tuh tamah variasi hirup doang seni hirup eueuh cenah mah eueuh pikiranana selalu ke Allah jeung ka Kangjeng Nabi bae mantap Masya Allah mantap santri mah tinggalin udah berjamaah ceuri lamun urang nyaritakeun tentang perang Tabuk nu geus panjang didongengkeun di awal saat panas anu luar biasa susah sulit kadaharan ceueuh lantaran Kangjeng narima berita di Roma bahwa
negara tersebut bakal nyerang Madinah. Kangjeng langsung tanpa pamrih nyatetan sahabat-sahabat anu siap tempur melawan musuh Allah. Unggal poe dicatat siapa yang mau berangkat saanu rek siap perang. Wow, sahabat teh lalapor, sahabat teh daratan, sahabat minta dicatat untuk berangkat. Kasihan sahabat perang lantaran menang syiar agama luar biasa jeung ghanimah eleh surga deuk ka mana lumpat eleh jeung menang na teh ieu selalu aya dina kauntungan. Sebab para sahabat mah dunia teh di sahabat baleti urusan pikiran-pikiran soal dunia kabeh ka akhirat kos urang bae kieu. Alhamdulillah manurang ge. Aduh bangun teu narima cuma dikitukeun teh nya. We ge kadeul aja. Ya Allah, ya Rabbi sakieu ge ngaji bae urang kos ieu komo teu ngaji. Sakieu ngaji bae urang tetep bae hese bae tah hayang pemikiran ka akhirat teh. Nyepelekeun dunia sakieu ge ngaji bae komo anu dia PR. Komo anu sok di pasar bae teu ngaji-ngaji. Komo anu eta anu ya Allah ya Rabb haji nah mendaftarkan diri dalam rangka li'ilai kalimatillah siap tempur perang lawan musuh Allah. Baik mantep. Di antara anu siap eta sahabat ternam nu teu asing deui Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'. Eta mah sahabat ternama nu henteu pernah tinggalin perang, selalu di barisan depan, terutama Ka'ab bin Malik lantaran gagah aya di nyana, wawasan aya di nyana, sugih aya di nyana, bahkan geus siap nyana meuli kendaraan unta buledek 2 jang perang Tabuk. Tapi ketika Kangjeng Nabi berangkat ke Tabuk, Ka'ab tinggalin nu mantak tinggalin di jero kolbuna menunggu korma endek panen. Hiji eta nomor kadua na ieu teh keur panas nu luar biasa hayang rada niuhan. Tapi di benak hatina lah kendaraan aya awak sehat. Pokokna mah berangkat sapoe 2 poe 3 poe kakejar. Kan nusuki mah kitu bae pan. Nusuki mah tuh kitu bae. Tah padahal nama kendaraan ecek-ecek waing geus hebat. Kakejar geus wae. Berangkat sahabat mengiringi Kangjeng Nabi. Ka'ab menunggu panen. Nomor kedua lah sapira Tabuk. Kendaraan geus disiapkeun. Keisuk nya panyakit keisuk teh aya di nyana datang ka Kangjeng geus datang ka Tabuk nyana masih keisuk icuk colek eta calon atau situ calon kerbo datang deh ke Senen kerbo ke Senen bonen ayo bae lembur bonen uyuhan naik tadi lembur bonennya urang mah cicing di nyaja isin saya di mana gua cicing di bonen ke Hararayang. Nah akhirnya Kangjeng teu pernah nyarita di mana Ka'ab nyarita ketika Kangjeng geus datang ka Tabuk. Tampuk bendera kepanglimaan ikeun ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kita ngurusan Ahlul Bait. Nah, ieu
bareng datang ka Tabuk teh ditaroskeun ai Ka'ab mana aya nu nyarita Ka'ab mah waduh nya mah ieu teh permasalahanana hiji tangkal kormana loba kabeneran deuk panen mereka duana nya teh hayang rada istirahat digebes ku tolah ye nyaritakeun ka dihareupeun ka anjeun geus henteu nya mah bagus keke nuturkeun ngadia tol ngomong cicing tapi Kangjeng kan lain jelema biasa apal dihareupeun urang jelema ngabohong ngabual-bual oh iya tuh Kangjeng mah lain deui ya tuh wah Ka'ab sakumaha anu geus dicaritakeun kamari tentang perang Tabuk akhirna Kangjeng Nabi teh terjadi perang nama lantaran horenganan di Tabuk teh encan mempersiapkan untuk peperangan anu sabenerna kakarake rangkuman didinya Kangjeng Nabi teh lobi jeung Yohana akhirnya terjadi peperangan mah tapi nyin ketentuan tilu surat ku dilayangkeun ku Kangjeng Nabi kesimpulan nama sarua jeung perang ulang Kangjeng Ka'ab hilal ngarah temilu kata begitu Kangjeng Nabi sumping ke Madinah kebiasaan Kangjeng Nabi di mana sumping di mana-mana terutama perang langsung Kangjeng Nabi ke masjid engke pada subuh teh cali Kangjeng Nabi di payunan masjid didinya tengke para sahabat teh sararumping naroskeun teu milu teh naroskeun keberadaan peperangan jeung sajabana cerita-cerita tentang perang kebiasaan seperti eta maka munafik nu tatadina teu milu minta izin ka Kangjeng Nabi lantaran loba kepentingan loba nu kudu ditangani Kangjeng Nabi tidak melihat bahwa manehanana seorang munafik bahwa eta rombongan teh munafik nu jelas diizinan tinggalin teu perang balik di Tabuk menta hampura sebanyak 80 lebih manusia dihampura ku Kangjeng teh masalah urusan kebenaran jeung teu nyangakeun ka Gusti Allah heuh nu kamari geus dicaritakeun termasuk Kangjeng Nabi ngizinan di dinya Gusti Allah ditegur tetapi dihampura muhajirin jeung ansor ditegur tetapi dihampura seketika eta keneh tetapi begitu datang Ka'ab dibalik ka Kangjeng salam uluk salam ka Kangjeng Nabi teu ngajawab Assalamualaikum maksudna endek bebeja menta hampura endek isti endek naon itidar itu menta hampura Kangjeng Nabi teu ngajawab cuman senyum-senyum kan senyum beda ieu mah bangunna senyumna senyum aduh teu ngeunaheun ini mah urang bae lamun nanya ka awewe aya nu senyum pada bagus jembaran teh aya nu senyum neng mana senyum ieu mah senyum beti mah ieu bagus tuh kan beda urang tidak senyum dia geus boga tebakan urang awewe ditanya ke urang neng gimana mantep ieu mah geus ieu mah senyum penuh arti tapi lamun nanya deh neng gimana senyum kene tapi kos kitu walain deui lain deui Masya Allah iya Kangjeng begitu salam teu dijawab bukan Kangjeng Nabi senyum bagi bari ngabalieur wah ragak jantung Ka'ab aduh itu datang teu deuk menta hampura ningali rombongan sejen dihampura ku Kangjeng teh bari nyaho lah si eta teh kaayana gitu tetep dihampura kok kau lama ngebalier kan ya didinya nyeri hati Ka'ab teh ya Allah sapoe dua poe tilu poe ngobrol deui jeung sahabat maneh apal ka kaula bahwa kula teh cinta Allah jeung cinta Rasulullah sahabat ditanya sarua jeung Kangjeng ngabalieur
ku teu milu perang teh itu jadi mamalah. Aduh cek abdi ku ieu jadi kieu. Ya Allah nyeri hati teh lantaran Kangjeng Nabi sikapnya terhadap Ka'ab teh seperti eta. Kesimpulanna nama Ka'ab teh terus we cerik teu eureun ngeclak cai mata nu mentak aya bahasa cai mata sakeclak eta teh lamun motifna tobat seuneu neraka nu sakitu ngagebrah ribuan tahun bakal tiis ku sakeclak cai mata tobat. Mahal kecelakaan cai mata teh mah kumaha gitu. Ya Allah. Sabaraha ribu tahun neraka, sabaraha juta tahun neraka. Hese di pareumana blambir mana nu samareuman neraka. Beak jeung mobil-mobil blambir lah, jeung supir blambir. Jeung nu boga blambir lah. Jeung bupati jeung gubernur anggeus kabeh. Moal bisa mareuman ka seueur neraka mah boro-boro make blambir heam lagi Islam. Tapi ku kecelak cai mata tengah beuting urang takarrub jeung tadarru ka Gusti Allah, tafakur mikiran dosa-dosa nu geus kaliwat. Ya Allah ya Rabb, keur carita galakna Gusti Allah, kejamna Gusti Allah, jabarna Gusti Allah teh loba jelema nu ibadah tapi ku kasalahan nu saeutik geus didongengkeun jang nyeuhil bae kudu ka neraka. Gusti komo abdi keur carita jabarna Allah, keur carita maha galak jeung gagahna Gusti Allah. Datang ka urang teh nginget-nginget dosa nu baheula. Ya Allah ya Rabb, heuh tingongora abdi teh datang ka ayeuna dosa abdi teh numpuk nyundul meureunana. Segala rupa aya di abdi geus buguh soal baheula sinden, buguh baheula teh soal main gapleh teh geus lain main ade koprok lain main ade tukang anu diukna teh naon tah batur bapan maraen tajana mah nu diukna teh anu ngoprokkeunna naon ngaranna sia tolol aya di anak kamu segala rupa aya eta urusan sogoir encan inget soal kabair Gusti komo di zaman ayeuna nu ngaran mabok hampir kabeh naudzubillah min zalik. Urusan perzinahan baheula mah di Jakarta di hotel atuh kuari mapan ngembrak di kawasan. Ya Allah ya Rabbi, di kawasan ngembrak boga duit urang meuli teu boga duit ngridit pisan. Bahkan lamun kadeulina kos Haji Pendi mah make sorban bil barokah kan yana mah gitu. Tarolol teh coba ublag kuari goblok. Tah ieu kabair urang inget-inget tengah beuting ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb. Lamun terus bae urang diinget-inget dosa, diinget-inget neraka. Carana seperti eta. Urang mandi heula wudu, salat. Terus urang peureum takarrub tadarru. Terus saya mikiran ya Allah ya Rabb Gusti langit tenang Gusti bumi gitu kene si langit si bumi sadayana Gusti di antara dada melan Gusti teh abdi Gusti abdi teh meureunana niat teh hamba Gusti makhluk Gusti pinuh ku dosa lantaran aya nafsu. Ingat baheula bapa moyang abdi Adam jeung ibu Hawa kagoda ku iblis ku nafsuna tapi panyata mah dihampura ku Gusti. Gusti kamu nabi hajun teh dihampura ku Gusti kadeuleu ku urang neraka anu sakitu geus jutaan tahun ngagebrah ngagolotrok urang dibayangkeun di antara nu ngojai di neraka teh urang di antara nu ragrag dina jembatan Shiratal Mustaqim teh urang anu kurang dibayangkeun di handapna ruhak anu poharanya sapanas. Lamun di dunia urang neuleuh ruhak tanggal kayu kemudian dibeleuh jadi ruhak urang kadinya geus ngerecek ieu mah geus jutaan tahun. Ya Allah gambarkeun urang teh seperti eta ngaguling ka dieu di kulub kabelah ditu aya kala tina seuneu bayongbong tina seuneu orai tina seuneu buaya tina seuneu anu eta teh bakal nyangkrem urang haju tuluy teu paeh-paeh. Bayangkeun kasalahan urang teh anu bakal dibersihan di neraka seperti eta lamun teu ngurucut cai mata jauh.
bakal ngurut cai mata orang ngecelak ya Allah ya tah cai mata nu ngecelak tengah peuting tobat ka Gusti Allah saeutik teh tapi niiskeun saudara kanu jutaan tahun ya Allah ya Rabb mahal na cai mata urang lah ceri kos geus gigi bae kunaon kunaon naon sih jadi malah mau cai eta teh ngaranna tisu beak eta segundel beak sebenarnya saya kasedih naon si dosa apa naon lain kunaon SMS nata nu tatarina ku aing geus dikawin teh nolak sia geus goblok deuk teu sedih ku bae aing geus korban motor geus korban aing mah rugi sababaraha beuh pohara jasa ayo prakteknya nanti ya sampai di sini saja amboh tuh murah di jantung aing deuk teu ceri kumaha cekna lalaki mana nu teu ceri dikieukeun sia jasa goblok jasa urang mah ceri urusan kos gitu kan sebenarnya mah ceri deui mengaji kok sedih amat banget ya Allah emang kunaon lah ngaranna ge beureunan hidup di dunia keren sedih lain maksudnya naon bukan bisa nulung moal saya mau bisa nulungan emang kumaha gitu masalahnya jelema memesan karung buat ajuk wari itu dibayar aduh masya Allah tuh kan urusan kos itu bae ceurik teh urusan dunia jeung dunia bae masya Allah kan saya kunaon sih ceurik batur mah diterima aing teu aing geus nyogok segala rupa teu diterima aing sia aja seceri urusan kos kitu Masya Allah aing geus mere 50 juta yang diterima di PNS teu sia aja goblok aing geus suka bumi neangan telu ingki ka aing teu jauh di urusan kos karan itu mah lulu ya Allah ya Rabbi Gusti Allah tuh teu jauh urusan ada urusan karugian dunia aing kitu mah maji geus ditobatan eta dosa-dosa nu baheula keur ngora teh den jeung Allah mah babar jeung Allah eta biasa bae lah sanajan ka neraka ge mall kebeli sakedeuk ye cakena mah neraka naon meureun eta ngomong kos kitu teh sacablakna subut goblok Gusti ya Allah tuh Ka'ab bin Malik teu eureun-eureun ngeclak cai mata teh lantaran ngarasa dosa henteu milu ikut serta jeung Kangjeng Nabi dalam rangka nilai kalimatillah perang Tabuk kamada minta hampura ka Kangjeng ngabalieur boro-boro ngobrol salam nage geus teu ditarima aya senyum nage lain deui ieu ge tabasumna tabasum gobo non godob nyeri amat hate kabladieuna nanya aya eueuh model kula sahabat nu lain anu menta hampura ka Kangjeng teu ditarima aya saha apal tadi dapat apa Hilal bin Umayyah jeung Mirarah bin Rubai sarua itu ayeuna nyana ngadatangan nu dua eta mana teu milu ka Tabuk henteu cek emang kunaon eta tuh permasalahan sarua sih jeung aing urusanna aja geus kieu kumaha tah hampura ka Kangjeng boro-boro hampura cek eta teh salam ge teu dijawab sasalam akur sih jeung aing jadi orang tiluan dia sebenarnya nama jelema nu terasi aya instruksi dari ti Kangjeng wahai para sahabat dilarang ngobrol ka jelema nu tiluan teu meunang obrol-obrol jeung nu tiluan diancam ku Gusti Allah hiji Ka'ab bin Malik dua Hilal bin Umayyah tilu Mirarah bin Rabi ulah dibere ajar rarahi ulah dibere senyum ulah dibere obral-obral antapkeun nu tilu Masya Allah nyeri na luar biasa ngobrol teu bisa di lockdown Masya Allah
akhirnya caririk duduaan mah teu pernah kemana-mana faktorna usia na manehanana geus rada aya umur tapi kan Kaab mah seorang budak ngora anu keur meujeuna gagah waringka sagala aya di manehanana gagah aya di manehanana wawasan aya di manehanana sugih aya di manehanana deh make jeung aing kabitak soal-soal urusan dunia hanjak lamun sampaikan ka Kangjeng teu dibere ku Gusti Allah narima hampura kumaha aing kahar teureun ceri cara riceung di imah teu pernah keluar terutama nu dua ngan Kaab mah lantaran budak ngora masih kena kalau kebutuhan ke pasar biasa. Instruksi selanjutnya cek Kangjeng Nabi di samping teu meunang ngobrol jeung sasaha asingkeun ulah dibere budi panggil Kaab panggil ku Kangjeng menghadap nu tiluan teh menghadap aya naon deui Kangjeng ulah bergaul jeung pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan bikeun heula ka keluarga teu meunang manehna tual-tual ka pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan ancaman ti Gusti Allah jabak teu meunang obrol jeung nu sejen dilarang ngobrol jeung maneh dua teu meunang keluyuran ka mana nomor katilu jeung pamajikan ge teu meunang bergaul beuki nyeri bae karena di imam aya pemajikan lumayan obrol jeung pemajikan kan urang teh bisa we curhat-curhat soal kariweus soal kesedih soal segala rupa ngaranna ge jeung pemajikan minimal atuh minta diurutankeun ke pemajikan mah pangurutankeun ieu atuh henteu urang nu diurutan atuh nyana diurutan ku urang kebelah dieuna atuh urang dipencetan ku nyana belah ditu nama nyana dipencetan ku urang beuki naik sudah pas malulu ya Allah ya Rabbi ta ieu kan teu beurang akhirnya kan diidikeun ka keluargana sakumaha instruksi Kangjeng ulah teh keur di lockdown teu beudang keluar teu beudang bergaul teu beudang ngobrol teu beudang ka mana instruksi terakhir pamajikan kudu diasingkeun heula surti keluarga ge apal dikumaheun kajadianna ya Allah ieu teh geus 40 poe tambah setelah pamajikan titah diasingkeun menjadi 50 hari geus 50 poe teu bisa obrol-obrol teu bisa keluyuran dilarang eueuh sahabat anu mere budi kabeh gunung catur teh nyaritakeun bongana wawasan aya di nyana gagah aya di nyana sugih aya di nyana tapi teu daek ngilu memperjuangkeun agama Allah tah balukar teh model kos kaji beuki sedih bae dedengian ti sisi gigir loba Masya Allah karing sedih tina 40 poe tambah 50 tapi ketika Kangjeng nuju aya di bumi Sulem maka Kangjeng Nabi senyum-senyum sekitar jam 2:30 aya naon ya Rasulullah jelema nu tiluan teh dihampura ku Gusti Allah ngejak cak manehna kula beunang henteu kaluar ya Rasulullah aya naon deuk kabejaan bahwa nu tiluan teh teh dihampura atuh eueuh masalah engke teh sabar ta subuh nya peuting-peuting ieu we ku bunga-bungana mah meureun mana teuing bungaheuna eta nu tilu dibere informasi seperti eta atuh ai daek mah teu naon cek Kangjeng Nabi dan kewe nu mata subuh teu kuat peuting keneh geus kabejaan tah eta informasi langsung ti Gusti Allah nuturun ka Kangjeng Masya Allah bantak ieu ayatna wa 'ala thalathati alladziina khulifu bagus Allah narima tobat ka jelema nu tiluan hiji Ka'ab bin Malik dua Hilal bin Umayyah tilu
bin Rubi' eta teh alladzina khulifu nutiluan teh jelema anu diengkekeun ku Gusti Allah dipanderikeun tina ditarima tobatna waris setelah 50 hari diterima tobatna biqorinatin dengan tanda-tanda penerimaan langsung ke Gusti Rasulullah. Gusti Rasulullah dibejakeun ke para sahabat, maka 50 hari terkekang batin selama 50 hari salam teu dijawab bukan senyum-senyum benduk jeung jelema para sahabat lain teu meunang obrol-obrol lelempangan ka pasar teu meunang kebutuhan teu meunang diancam. Nah ieu selama 40 hari teh ya seperti eta tambah pamajikan ge titah diasingkeun 10 hari jadi 50-an. Masya Allah nutiluan eta nu diengkekeun tobatna padahal neuleuh sahabat muhajir neuleuh sahabat ansor nu lain neuleuh golongan-golongan nu 80 kitu 7 dihampura padahal di jerona teh tanda-tanda munafik tetep we dihampura kok ulama nutiluan teh ieu henteu can waka diterima tobatna teh hatta idza baqat alaihimul ardu bima rahubat sehingga terjadilah terasa bumi nu sakitu lega jeung luasna sempit terasa idza baqat alaihimul ardu bima rahubat sehingga sempit kanu tiluan teh bumi dibarohubat disertai dengan luasna bumi. Mun kurang dicaritakeun benua na Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia sakieu buana tapi terasa sempit bagi nutiluan lantaran ieu teu dibere budi ku Kang. Urang bae ge urang atulah waka ku Kang jeung heulanan ku pamajikan bae heulanan urang kadenge nyandung tadi nama henteu wari kadenge nyana gubras gebris bae. Orang datang teh ka imam assalamualaikum lain dijawab lawang gebu wah panglima ya di jero ieu geus lain deui rarasan urang masya Allah eta lamun ku pamajikan geus dikitu kan kumis segede tai leutik terasa eueuh bae kumis teh sama sakali wah teu beres ieu ibah da ngabangun urang pamajikan urang nu meulikeun mobil lagi urang anu nganapakan urang tapi ketika lawang digebrukeun masya Allah ieu dunia sempit ya Allah aduh paharanya mun hayang nyawa sempit na dunia nyandung sempit sia dunia kecuali cek nu kolot naga ulama rela jasa dicandung teh lantaran dedelean kula nyamal kebel deui urang bakal balik ke akhirat sugan be kula amal-amal nu sejen mah teu boga suga we amal ngaridoan kakak nyandung ya bener sia aing teu salah kawin jeung sia masyaallah horenganan sia mah bangsa langit horeng ngan kitu ge ngomong doang moal aya tapi aya bae meureun hiji dua mah ieu mah lain kan kakarak SMS-an doang geus diblokir Masya Allah eta anehnya ganjaran nu panggedena dicandung ketika dicandung eta surga geus muka bae iraha bae pae geus tinggal nyolong bae ka surga geus teu kudu hese-hese ibadah awewe mah asal dicandung eta lawang surga anu 7 muka kabeh geus teu kudu hese-hese tapi tetep bae nyana bangun mung ka surga teh tah hayang bung emang na surga naon kitu eueuh deui cenah nyana teh amal-amal lukur ka surga jalan endahan ngahelah kos kitu ya Allah etalah manusia ketika diberi ganjaran gede kos kadanan cara Siti Rubaiyah mah dianteun di ongkosan kakak lain bagian mijilir aya ongkosna henteu aya tah pula
Iba dongeng doang. Masya Allah kan. Dah nutiluan danun can dibere lawang tobat tu Gusti Allah. Kangjeng Nabi masih kene bendu sehingga terasa bumi nusa kieu luasna anu sakit jembar jeung legana teu karasa sempit lantaran kamana bae palaya juduna makanan yatmainuna ilaihi teu manggihan katentreman cicing di imah cicing di hareup cicing di tukang cicing di leuweung cicing di huma cicing di mana bae pelataran teu ngarasa tentrem teu manggihan tempat pitentremeun dia tentrem tuh lain di tempat kolbu muah Kanjeng Nabi Yusuf as-sijnu ahabbu ilaihi tentrem di jero penjara tentrem lain tempat ulah dikira istana nu sakitu megahna mobil nu sakitu mewahna aju jelemana tentrem cam jelema nu naik Mercy duaan jeung pamajikan anak tapi kesang eta asek nu sakitu poharan tetep kesang sebab salah kida tuani mileuk ka dieu pamajikan tuani mileuk ka dieu korenganan keur aya masalah eta pamajikan samobil bae kuat ka ngesang barang neuleuh jelema keur naik sepeda reman seserian goes dilangketek deh ku pamajikan dah pernah ngaguling seserian keneh bae ngaguling ke jalan cai seserian keneh bae bandingkeun nu naik Mercy da geulis nya sugih AC lage sakumaha lain AC biasa ieu mah lamun dikarinyakeun jadi es tapi tetep bae kesangan ironi neuleuh jelema naik sepeda reman seserian ya Allah ngaguling masih seserian kene bae lain terletak dina Mercy dina Baby Ben dina Lexus kolbu Masya Allah jelema naik mobil mewah bangun teh bangun kejem teh santri mah naik angkot seserian dek jalateun seserian nangtung sawareh mah deui pes basi seserian kene aju nyalateun teu kabagian sholawat seserian kene mun hayang nyaho kolbu santri teh model kos ge di dunia kene geus jadi sorga santri mah ya sia mah teu pernah jadi santri bego tanyakeun ka santri hees di mana bae nya mah di kamar saraksa langsung ka majelis aya asa teu nyaho mayar nya mah ke masjid aya kipas udah nasgol langsung begilian mayar ke hutan langsung kacai mandi teh Masya Allah sholat baca sholawat itu lain sorga sih dong yeay lamun hayang nyaho hate sorgawi santri nya nama aya awewe di doa diterima degeung teu nya nama jalain hate nya nama lalagaan doang nya nama lalagaan doang teh jeung hate ketika daekeun mah awewena emang mamang boga kok henteu aing mah Allah teh lah bomong sia nya hate santri bagus gitu ketika didesek banyak nama lalagaan doang teu aya tuh tamah variasi hirup doang seni hirup eueuh nya nama eueuh pikiranana selalu ke Allah jeung ka Kangjeng Nabi bae mantap Masya Allah mantap santri mah tinggalin udah berjamaah ceuri santri mana meureun geus mun hayang jauh indahna hirup ya santri beneran mun malilagaan jam sabaraha bae nya mah hayang masak ngalarang jam hiji peuting lapar atuh langsung nyium sorangan ngisikan sorangan bener ngobrol deui nya kos nu teu masak teh kos kitu beres bae kalinya asak cek cenah teh laukna goreng tuh gaju aya dah sia masak pesta nang di mana nyaho ditutu deh geus teu make aturan
Itu mah biasa aing barang ieu daharna ge. Geus moal aya pangindah-indahna hirup jadi santri. Jelema nu teu pernah masantren moal nyaho indahna hirup. Moal nyaho nikmatna hirup. Wajan teuing nyana jadi bupati, nyana jadi gubernur. Nyana jadi big boss. Nyana taruhlah jadi presiden, kos presiden Jokowi kemarin teu nyahoan jadi santri. Teu nyahoan moal nyaho indahna gitu maksudnya. Ai Gus Dur makan santri nyahoan nya nama. Nyahoan tapi nu henteu pernah nyaho ka dunia santri tinggalin zaman ibaratnya keindahan dari santri nyana mah tuh deka masjid ben cokot be baju santa nyaho-nyaho di masjid gede tinggi baju atuh lain nu nyang tapi babaturan di lok marah deh di lok marah usia make baju aing secokot-cokotnya aja poek nggak sugan marah sugan masya Allah tah menciptakan surga di jero pondok pesantren geus tercipta dahar jeung naon bae nyuna dia lain nu nyana Gusti Allah badak lamun aya jelema pesantren haju betah geus anugerah panggede-gedena. Tapi di luar pondok pesantren modern mah lain santri teman kos gitu mah nipu santri pesantren asli nipu teman ajuanana ge sakadar bisa ngaji sakadar bisa ilmu sakadar bisa kadituna jang urusan urang sugan bae jadi anu sugan bae jadi santri ge mah henteu teu boga pikiran saya yang jadi naon tuh ulah mikiran jadi naon pokona ngaji bae ibadah sugan saya jadi kiai teu kumaha Allah bae sugan sia yang jadi presiden teu hayang-hayang teuing sugan jadi mui mui teu hayang jadi RT teu hayang jadi kiai teu hayang imah hayang ge masantren ibadah masyaallah lempeng jasa teu budak engkeun aku masih lamun di wiji atuh Allah kana ayat tadina ge aing teu mikirana naon kaluar ge di dunia mantap ke mondok sia tolol bisa nganasehatan batur geus ulah ngomong jeung aing mah jadi wali sia maka karakos kitu dah pada wal kaharti dunia santri mantok loba nu nanya ka kula soal-soal saja di mondok kan teh sih henteu mah ulah ngobrol jeung aing ditu kecuali di mondok arak bae ngibejaan mal ngarti sih dunia santri maka jeung hukum hese santri buka bingung saya umur sabaraha aing 29 geus encan hayang kawin ya tuh encan aya takdir di Allah atuh aing ke manggil takdir mah babahri kabeh ge geus ditulis di Lauhul Mahfuz. Aing datang ka Kobong mah ngalamun cenah ye. Masyaallah. Lah ilam tuluan teh terasa sempit dunia nu sakil gana lantaran teu magihan katentreman orang tentrem teh lain di imah gedong lain di mobil mewah lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus teu ngajamin duit numpuk miliaran teu ngajamin kana ketenangan jiwa teu ngajamin imah anu lir teu beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa henteu ketentraman maya di diri urang ieu urang kan poho ke problem-problem nu aya di mamana suka majelis ngadengekeun ngaji tas ieu teh urang keur diajak ka sorga itu boga perasaan keluar bae ngaji datang deui war asana di imah nu nagih geus araya ieu masyaallah bener bae barang datang ka imah ka angel apa sih ngaji go nu nagih can marah pemajikan geus marah teh pangada asa ngaji teh gegeran teh emang urang tuh nagih aju ku lain aju celik kula ye gegeran balik lamun henteu sakali aja pemajikan pinter amat sih udah tah ieu lah urang teh keur diajak tenang tentrem nu hese ge itu masalah tentrem mentak geus lah cenah kieu ulah eureun-eureun ngajan datang ka magrib sia nu ngeunaheun
ya boga masalah meureun di imahna teu bagian hiji tempat anu bakal nentremkeun jiwa bahkan wa ghaqat alaihim anfusuhum ruh pekan tiluan teh hati-hatina anfus teh jamatina nafsun anfus tapi di mana ku Imam Jalal teh kulub anfus pirang-pirang awak tapi nu dimaksud tafsiranana kulub kulub majus tina awak berarti min itlaqil kul wa iradatil juz mun dibahas kurang majaz ngaji teh geus kitu ada mah paranti metakeun doang tong najaz berarti kan nah kolbu lu bingung cilok awak lu bingung kolbu lil ghammi wal wahsy lantaran aya bingung gersah teu paruguh ieu teh bitakhiri taubatihim lantaran diengke-engke tobat can ditarima kana bae tobat teh datang ka Kangjeng teh ngabalieur ka Kangjeng teh datang ka Kangjeng Nabi senyumna lain senyum anu bunga tapi senyumna senyum godob di samping eta loba instruksi-instruksi nu sejen nyeri jasa qalbu teh baqat alaihim anfusum masyaallah hate teh sempit perasaan kelantaran aya ghammi wal wahsy gersah jeung bingung qalbu jelema lamun urang ya urang nilai jelema bae asal kadarana kos kitu ieu keur bingung ngajeun kumaha kad awak nu mantak di dieu dibahasakeun lah awak wa ghaqat alaihim anfusuhum padahal mah qalbu tapi ngabahasakeun ana awak lantaran hikmahna tina qalbu teh bakal kana awak jelema lamun qalbuna eukeul jembar awakna ge kadeuleu marah mae wajahna awakna kitu keneh lamun keur setengah-setengah deui kitu keneh lamun qalbuna keur mejehna gersah nyeri hate kababawa awak jeung beungeut mantep dibahasakeun awak nyele jelema je kancing bajuna salah imah ieu mah budak mal beres kancing kumaha make kopiah miring nah kos ereh main nih budak kajen kumaha kajawan gua aing haju buuk lagi geus teu disisiran nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu mal kebel deui kudu maka grogol ieu budak kadeul qalbuna tuh kan bae deui jelema lamun kadena we perlen teh amat ieu kajen kumaha gini rapih deui kopiahna mancrit masyaallah bajuna takwa orang merekna di merek takwa buatan Bandung kajian kuku aja udah kerjembar tebak bener baik orang yang calon lurah nipu ya penipu ya ada calon lurah kan nggak bagus awaknya nanti weh kiai anu katipu ambalaya ku calon lurah dah kada itu na mungsrut kiaina batur calonnya anu mungsrut eta gara-gara kabawa dunia batu ulah kiai bae datang di calon DPR kiai ngadoakeun pan calon DPR teh calon penipu DPR teh pan calon pamalingan aduh didoakeun ku kiai atuh kiai sabangsa jeung nyang emang kiai teh lo ngadoakeun kamar rahasia aing goblok nyana gede atuh lain deui merena toh dasar kiai aya nasib kiai mentak Allah ngutuk sia ngadoakeun calon DPR tolol cak Allah bagian sia mah lain kos kitu bagian sia mah ngaji kai aduh eta mah pamalingan berarti kan kiai ngadoakeun pamalingan mana DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli dunungan baheula ulah suka kasinggung baheula tah mah wallahu a'lam ieu mah teu nyaho tah mah carita baheula kolot aing carita kolot aing tah mah kuari mah geus nyaho sorangan aing ge aya sih nu dieu mah urang suka nyukos kitu aya kitu merenangan aya lah hiji wae mana lagi sok aja jelas yang ngomong di negara demokrasi mah
geus diciptakeun jang maling nu mantak embung teh ye mun hayang sasakalana mah pajar aing ngomong teh cekna teh sok sangeunah-ngeunahna ye diurut heula ku aing bakal heueuh si abi nu mantak ieu nagara teh embung dijadikeun nagara Quran lantaran hese jang maling tuh pertama teh global na kan nu mantak sepakat ieu nagara teh nagara demokrasi anu baheula teh sabaa da Kangjeng Rasul teh kapan eta teh khulafaur rasyidin masih tentrem sabada khulafaur rasyidin teh kapan dilanjut eta teh ku Bani Umayyah masih hebat ketika Bani Umayyah geus teu aya dilanjut ku Abbasiyah mulai di dinya teh rada aya kekurang tentreman lantaran geus mulai aya pengkorupsian padahal mah lain korupsi untuk membangun bangsa jeung negara tapi dianggapna geus keluar ti aturan tidinya selesai dilanjut ku Utsmaniyah kitu atuh sejarahna ti Utsmaniyah dioyak-oyak teh supaya eueuh teh naon teh permasalahan hese ngalawan khalifah teh hese dioyak-oyak berhasillah dengan Mustafa Kamal maka sejarahna tumbang ti harita jadilah dunia demokrasi laluasa jang naon cenah kieu pokona melaluasa jang naon pokona temen laluasa bae siapa ulanya nu bantak kiai hebat jadi lurah ulah bakal jadi presiden ulah bakal jadi gubernur ulah bakal jadi bupati jadi lurah bae heula kiai hebat jadi lurah kiai hebat jadi lurah denge ku sia ku ceuling heulanan delekeun kakiayanana siapa sababaraha kali cenah ngomongnya hai bangun siapa teu percaya ka aing teu delekeun Gus nah ieu mah sekedar nyaho bae heulana nu mantak kula sok ngomong dah DPR mah ulu teu maling kabeh dah sok amat sejarah apa yang dibuka sih ye parang sana kajin urusannya anak mudah-mudahan diampura baik ku Gusti Allah ye jadi bupati lagi jadi gubernur jadi DPR lagi pan kakak urang dulur urang bapak urang manya urang ka sorga nyana ka neraka ye tuh ulah tetep bae urang mah ka sorga nyana ka neraka siang ngomong sok macam-macam lamun teh jujur bisa jujur mah di mana bae dagang teu jahat kabeh itu kan tanin teu bener kabeh aya bae nu beneran ya ulah-ulah jadi DPR jadi kiai ge atuh geus masang pelang lain deui jadi kiai geus masang pelang pondok pesantren modern As-Supendiah Al-Jahannamiyah bae ieu teh lain deuk nyaritakeun kajahatan nyadarkeun nu tilu ieu boga kasalahan haju sadar nu hese ge kan sadar urang cicing disalah tapi teu sadar salah eta bahaya tapi urang salah tapi haju sadar heuh sabarang aja horenganan barang di tembok mata hate mah heuh dunia mah beunang jabatan mah aya tapi horenganan jang ibadah ka Gusti Allah mah hese tah hayang sadar seperti eta ieu teh keur nyaritakeun lalakon jelema nu tilu sadar anu cai mata ngeclak nu sakeclak cai mata teh bakal niiskeun neraka bayangkeun masyaallah sejarah lain lalagaan mah yehehe poha teu kudu make ember-emberan teu kudu make kudu semprot teh tadi naon ngaranna blangbi teu kudu jang mareumeun neraka cai mata ngeclak ti penting timbul tina hazan tobat ka Gusti Allah masyaallah itu yang contoh teu daqat alaihim anfusuhum hati teh sempit lantaran encan ditarima tobat wa zannu alla malja minallahi illa ilaihi
sempit na dunia nu sakieu legana terasa sempit sempit na qalbu lantaran can ditarima tobatna terasa kadieu hese kaditu hese akhirna boga kayakinan ieu teh aing teh salah kasalahan ieu bakal jadi siksa gorenganan timbul ti Gusti Allah siksa teh anu bakal nyalametkeun teh Gusti Allah tuh boga keyakinan alamal jauh jang tempat ngungsi minallah ti Allah ila ilai kecuali ka Allah deuk ka mana tuh urang ngungsi teh janu bogana ke Gusti Allah neraka nu Gusti siksa nu Gusti nu bakal nyalametkeun teh Gusti mun tayang ka makhluk mah aya anggeusna dunia mah apalagi eueuh tempat ngungsi jang nyalindungi wal ti Gusti Allah boga keyakinan teh nu tiluan teh eueuh jang nyalindung pangungsian kecuali Allah dikallahkeun teh aya-aya bae deui aya-aya bae gangguan saat sempit saat rupa saat menunggu keputusan ti Kangjeng Nabi keur bejeuna kesulitan do aya surat Yahudi suratna di jerona anjeun teh keur diancam ku Rasul anjeun teh keur di lockdown anjeun teh geus teu aya kalaluasaan geus maneh ka dieu bakal dibere ku kaula teh hayang jadi naon maneh jabatan hayang dagang naon maneh jeung hayang kumaha tinggalkeun lalakon eta hayu ka dieu ka aing henteu kumaha tapi Kaab begitu maca surat ieu sia setan sia disoekeun dengan setan sia ngeganggu buat aing ka Allah sia hebatna Kaab eta surat panyeungeunah maneh teh keur dibenduan maneh teh kuari teh teu meunang ngobrol maneh teh geus teu meunang ka mana ayeuna pamajikan ge ayeuna diasingkeun lah ulah hese-hese maneh mari ngora keneh wawasan aya ka dieu hayang jadi naon maneh jabatan hayang naon ya geus dibere fasilitas lamun urang ngolosot urang ngolos tapi Kaab begitu dibaca setan set rajin teu perlu aing ngos kieu aing mah hayang ge dibere senang hate jeung dibere senyum ku Kangjeng Nabi tanda Allah ridhoan ka aing disoek-soek Masya Allah kari ya Allah hebatna qalbu Kaab mentak wazannu alla malja illa minallahi la ilaih boga keyakinan utiluan teh wejang sijil wejang nyalindung ti Gusti Allah tina siksa Allah tina ancaman Allah illa ilaih kecuali ka Allah dikallahkeun ti harita panggil ku Kangjeng begitu geus pasrah total langsung dipanggil ku Kangjeng Kangjeng panggil ke senyum-senyum Masya Allah kakarak dipanggil doang ge aya berita ti para sahabat Masya Allah geus bungahna ieu dunia lega deui dunia lega kamari mah sempit dunia dedeleuan ge aya 2 meter mah meureun kuari mah lega Masya Allah pas urang nyandung hageun kolot ridho dunia legana luar biasa ngeunaheun dunia tiis Kaab Masya Allah mentak summatab alaihim Allah narima kana tobatna nu tiluan geus katingali ku Kaab jeung rekan nu duaan kamarahmayan Kangjeng Nabi teh Masya Allah nu kamari mah cerik teh cerik sedih lantaran pinuh ku kasalahan ku ari mah cerik namangan cerik bunga urang kan geus kitu datang dulur urang ti Mekah dararatang ka deuleu anak urang ka deuleu mamang urang turun di kapal salamet urang geus cerik Masya Allah komo nu pamajikanna ka Mekah masalah kina ditinggalkeun 40 poe
tabangis pohara jasa atuh seserianan ke seserian bari cai mataan masyaallah manjekot cerik si bunga jasa bunga tuh kunaon tuh salametnya maksudna kumaha teh lah maksudna mah rahasia pribadi ya bunga ya Allah. Tetapi Imam Jalal ngajelaskeun horenganan wafaqahum litaubat mahal ya. Bisana tobat teh dibere taufik ku Gusti Allah wafaqahum. Horenganan urang bisa ngaji ka dieu ge lainna urang nang Allah. Nu tiluan teh bisa tobat datang ka digoda ku ieu ku itu deuk dibere fasilitas ku raja Yahudi tetep bae ka Allah. Nah iya teh tadi bere taufik ku Gusti Allah bisa ka Allah teh nang taufik ku Gusti Allah ti Gusti Allah. Mentek ketika urang ngarasakeun ilmu teh nu aing nang aing moal barokah boga ilmu. Harta teh nu aing janang neangan aing moal jamugah hidup. Nu Allah. Ana ilmu wa illa pala ilmalak ka Gusti Allah. Ana basaruk wa illa pala basara. Ana samu faila pala samala nu aing kabeh kok di aku sia teu di aku urang-urang sakiayana Gusti abdi mah teh dek ngahadam teh ka Gusti we aya titipan ilmu ti Gusti nyanggakeun sagala-galana henteu diojol sia ku amplop teu perlu amplop loba di mah eusina Gusti tah eta tololna ki pudoli teh aduh masyaallah keur ieu tah mah bari mah siapa sok aju hasud kita tuh tah ya Masya Allah nang Allah orang bisa nak daek ngaji teh nang ngadaikeun Allah bisa nak orang maca kitab nang Gusti Allah wafaqahum orang bisa sholat lain orang nang Gusti Allah orang bisa tobat ka Gusti Allah nang Gusti Allah kuari loba di antara urang ieu urang mamana daratang ka dieu padahal mah loba nu gagah loba nu sugih tapi henteu dibere taufik ku Gusti Allah poe Minggu teh ka puncak jih poe Minggu teh mobil aya duit aya fasilitas berbagai aya endahan ka puncak teh dibere taufik kan ente mah kan sakit teu boga duit keur sararusak ka dieu emang teu boga duit ieu nya ge pagon boga duit emang taufeknya diberena keur teu boga duit teu kitulah eta keur carita bae teu kitulah jadi wajah-wajahna ge lain deui beuh wajah tukang neangan duit ya gitu nah itu kadeuleuk kan duit di mana bae kanyahoan nu pamajikan dihandapkeun ka surga kanyahoan ieu ngaranna tukang neangan duit ngaranna nah akhirna manehna ku pasrah-pasrahna ka Gusti bisa tobat ya emang diberi taufik ku Gusti akhirna sumata alaihim Allah narima tobat nak jadi beri taufik geus kulantaran diberi taufik tobat liat tubuh supaya tararobat ku Allah diberi taufik pikeun tobat maksudna liat tubuh supaya tobat atuh memang ku Allah diberi taufik atuh daek tobatna luhur ieu mah ye berarti geus luhur da bernama tingkatan luhur sebab ya tingkatan sahabat aijang urang mah sebenarnya kesyariatkeun ieu mah geus lain mantak lamun urang maca tak oh ieu geus langsung ka Gusti Allah ieu berarti geus pagawean urangan nang Allah kabeh luhur berarti ieu geus kana hakikat sebab kerja ditakeun sahabat mah geus anu hakikat lamun di awal we lain kos kieu ye Imam Jalal nafsiranana ku hebat wafaqahum litaubat berarti nang urangan nang Allah kabeh nyana bisa cerik nang Allah nyana bisa takarrub ka Gusti Allah nang Allah nyana bisa nemah nang Allah nyana bisa tobat nang Allah nang urangan luhur kan berarti kan al-afal kulluha minallah asli dah supaya tararobat emang diberi taufik ku Gusti Allah jang tobat atuh tobat innallaha huwat tawwabur rahim sayanya Gusti Allah wa Allah aku emang statusna at-tawwabur rahim maha nerima tobat rahim maha nyaah jeung deudeuh urang ieu nu mantak kalarumpul di dieu teh ieu teh aya teh kadede Allah keur disorotkeun ka urang
rahim Allah mun hayang nyaho mah sorot ka urang geus ulah mikiran warung ulah mikiran segala rupa aya gara ngaji rahim Allah sehingga orang poho segala problem poho segala kasus poho segala rupa nu aya di imah poho itu rahim Allah set jaheuh horeng ngaji ngeunaheun jasa balik datang ka imah sia ta mah terus aja mah henteu Masya Allah jangan rahim Allah coba orang dipetingkan urutan ialah Kaab coba orang tuh takarrub ka Gusti Allah mahal bisa diukurang tengah beting di kamar ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh orang ingak-ingakan kadek kayak ku pamajikan boga masalah naon salaki ya tuh kan tuh aja pemajikan di diuk di sisi nana cerik karena cek salah kena kon cerik ya nanya neng konon cerik nelegaka cerik kalau mau partisipasi baik ya ayah cerik partisipasi tolol sebetulnya lalakon kalau aku bogo-bogo najeng cinta nak kakak cerik kalau milu cerik kakak cerik kalau lagi milu cerik kula mamukun nek nuturkeun ka kabeh han nembongkeun cinta kula ka kabeh masyaallah jadi toel kurang geus ning kula cerik ning diragap urang teu make kutang nah waduh tina tobat jadi lain deui urusanna sia mah heran dibajak kos kitu teh karolol kabeh ge la iyalah ya ieu mah penyempurnaan cerita tentang perang Tabuk nu sejen geus ditarima tobat tapi nu tiluan mah diengkekeun diakhirkeun tobatna turunlah ayat wa 'alas salasati maka tercantumlah dina Bukhari panjang lamun urang maca tentang cerita Ka'ab diterima tobat Ka'ab tertulis asli di Bukhari Masya Allah panjang kena ceritana sampaikan kan nyaritakan tentang keistimewaan Ka'ab termasuk di jerona Abdurrahman bin Auf termasuk di jerona ayah sababaraha sahabat Tolha nah iyalah keistimewaan Ka'ab datang ke akhirnya Ka'ab bebeakan aku mah datang ke Kangjeng Rasul Gusti abdi hiji kabungah iwal ti ditarima abdi deuk nanya tobat abdi teh ieu teh nu narima teh Tuhan apa Gusti Allah cek Kangjeng Nabi mana aya timbul ti kaula ti Allah abdi teh kaperhatikeun ku Gusti Allah jadi diakhirkeunana abdi teh teh horeng sebuah perhatian lain deuk kumaha abdi nyaho ieu teh diakhirkeunana teh abdi batur mah geus tiah baheula tiheula ditarima tobat abdi mah diengkekeun ieu teh sebuah perhatian geus ana kos kitu Gusti abdi teh boga kakayaan nu sakieu lobana hendak dipasrahkeun ka Gusti mangga dibikeun kabeh jang kepentingan agama syiar agama mangga ulah cek Kangjeng tenang geula Ka'ab tenang kayak urang atuh henteu datang ka dilu eta dunia sama sekali ku bungah-bungah na diperhatikeun ku Gusti Allah datang ka dipasrahkeun ka kan sadaya hirup di dunia jang naon atuh ieu teh dunia sakieu lobana teh itu beuredanan mun abdi paeh teh mun sakadar dibagi-bagi geus dikagustikeun kabeh mangga abdi mah geus teu nyesakeun sedikit ulah kitu ceuk ke urang atuh engke urang atur tah kehebatan Ka'ab teh bari nempo Kangjeng teh kalau Masya Allah keur digupayan ku bidadari ya Allah ya Rob batur mah geus saperti kitu ieu teh urang teh kan kasorot ku rahim Allah Tawwabur Rahim lamun lain kasorot ku rahim Allah jam moal daek urang tah wayana geura pasrahkeun ieu harta tuh kan oh masalah cenah kiai kumpulkeun hajujang kula toh nah iyalah keur carita batur kenemahanana batur kapasrahanana sampikeun ka saperti eta panjang keneh dongeng asli nama ieu mangan sakadar patali jeung ayat kepasrahan anu luar biasa sehingga bunga anu tadina cerik teh ieu teh cerik itu daun ke diterima tobat oreng rahasiana bakal nyaritakeun Kangjeng sakeclak cai mata maruman neraka
rahasia na eta. Di samping eta geus diterima ceurik nu kadua, ceurik anu buah luar biasa. Ku bunga-bungahna diperhatikan ku Gusti Allah, harta kabeh dipasrahkeun ngan ku Kangjeng ke urang atur. Lain kitu carana supaya rapi. Ya Allah ya Rabb. Innallaha huwat tawwabur rahim. Mudah-mudahan orang kabehan bisa diberi daek tobat ka Gusti Allah. Tur ke tobat urang ka Gusti Allah sehingga Allah narima kana tobat urang, kasorot ku rahimna Allah sehingga urang aya dina ridho Allah. Urang maot, pamajikan maot, keluarga urang maot, kabeh aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bareng jaga di akhirat jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Billahi minasy syaithanir rajim. Salih wa qad arada Kangjeng Nabi Isa di BAP wat kang getar-getar. Anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau telah mengucap, telah berkata, menyeru kepada seluruh manusia, kepada segenap manusia yang ada di dunia, agar supaya menjadikan engkau dan ibu engkau sebagai Tuhan selain daripada aku? Apakah engkau pernah berkata seperti itu? Qala subhanak. Cek Kangjeng Nabi Isa nyucikeun Nabi kalawan nyucikeun nyaan ka Gusti. Gusti maha suci maha bersih tina sadaya-daya ucapan nu teu layak ka Gusti. Gusti mayakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Teu layak teu pantes ka abdi, abdi kudu nyarita kana caritaan anu lain hak, caritaan anu bener. Lantaran Nabi pandi barang ku Gusti titah nauhidkeun ka Gusti abdi teh parantos Gusti nauhidkeun, ngajakan nauhidkeun ka umat keseluruhanana di dunia harita. Eta mah ngaluarkeun mujizat sote bagi jelema-jelema anu teu percaya bahwa abdi utusan Gusti, bahwa Gusti teh pangeran anu ngadamel langit jeung bumi. Ku abdi kakarak dikaluarkeun eta mujizat, tapi eta mujizat teh endahan ku anjeunna dianeh-aneh, diaheng-aheng sehingga dijadikeun pangeran padahal abdi mah teu pernah nyarita. Kudu abdi sareng emak abdi disembah-sembah teu Gusti. Eta ma in kuntu qultuhu faqad alimtah. Andai kata abdi nyarita sakumaha caritaan tadi, da Gusti mah maha uninga. Andai kata Gusti ka abdi majar teh abdi nyarita ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Besi bae abdi teh titah ngajadikeun diri abdi ku abdi, diri abdi Siti Maryam supaya jadi pangeran, dititah jadi pangeran. Andai kata abdi nyarita kitu ingkul tukul tupan faqad alimtah. Gusti mah pangeran maha uninga. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Gusti maha uninga naon anu tersimpan di benak hati abdi. Jujur lubuk hati abdi tina rahasia qalbu abdi wala a'lamu pani fi nafsik. Abdi mah teu terang kana rahasia nu aya di Gusti di akhirat ieu. Sakieu ayana abdi mah ciptaan Gusti, titah nauhidkeun ka Gusti, abdi instruksi-instruksi Gusti parantos. Kemudian umat-umat manusia ngajadikeun pangeran ka abdi, beusi abdi kacaletot nyarita pan Gusti maha uninga nyangakeun sadaya-daya Gusti. Lantaran Gusti mah maha uninga kana anu tersimpen di jero hati abdi, sedangkeun abdi mah pan teu terang naon rahasia anu tersimpen di zat Gusti. Anu sadaya tersimpen di zat Gusti abdi mah teu sadaun kelor teu sabakatul hiber terang. Pan anu maha uninga Gusti anu terang kana sagala nu gaib. Innaka anta alamul guyub. Gusti nu agung anu terang kana seluruh nu gararaib, maha terang maha uninga.
Abdi manyangakeun sadaya-daya ka Gusti beusi abdi kacaletot nyarita waktu di dunia padahal mah asana sangat dijaga. Abdi mamaya kunuli anaku lama laisa libih haqqa asa teu pernah nyarita nu teu layak nu teu bener. Komo nitahan jadi pangeran ka abdi mah paralun teuing. Tah kadenge ku umat Kristen ke. Kadenge ku umat Katolik ke. Kadenge ku umat Protestan ke. Ieu teh maksudna mah ngajejele pan maha uninga Gusti mah. Henteu kudu ditanya Kangjeng Nabi Isa teh. Ja utusan Gusti Allah. Seluruh ucapanana hembusan napasna kiceupna kabeh geus kauninga ku Gusti Allah. Ieu mah di BAP sote ditanya sote supaya kadengeun tah ku Paus Paulus. Supaya kadengeun tah ku umat Katolik Kristen di mancanagara. Kadenge ku sia. Kadenge ku sia wahai kardinal, kadenge ku sia wahai Paus Paulus, kadenge ku sia wahai pendeta-pendeta, kadenge ku sia wahai para kitu Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Jak itu Isa teh eta nabi aing ja teu pernah ngadeng, teu pernah ngomong bahwa titah dijieunkeun pangeran. Kok sia nyanyahwanan. Hayo geus teu daya teu upaya ku harinya neuk nyen gereja unggal juru engke mah nyana teh neuleuh neraka tinggal urang meh hakan ku sia hakan ku sia legleg tah ku sia gereja tah urang ge mah kos kitu teh surak cek babatur ulah ka surak sih can BAP ya tuh aing mah henteu ka gereja ge aya sia sok ka masjid henteu. Heunya atuh satu bener gitu bagus jelas kana neraka atuh lawaka som yang serikeun sia nyaho teu tihang masjid di lembur sia sabaraha samakna geus diganti nyaho bara ngomong ih sia bisi kadengeun ku malaikat ye sakaing ge ayo sia ayo sia teu kudu dilapor-lapor ka malaikat mah saurang-saurang saya bukuna sia seserian emang atuh aing mah tuh panitia masjid aing mah tuh deuleuh ku sia tuh aing tah tapi pan sia teh nyokotan duit saeutik hampura teh mah yang beli rokok doang sia sarua teh kitu teh ieu ge neraka keneh sia neraka keneh aduh pasini wae jelema wah kur di sidang gitu teh pasini jelema. Wah, mantap kebel ge ribuan tahun eta hiji bae ge angel. Sedengkeun sungut tadi teh engke bakalna dikunci. Teh lah Kangjeng Nabi Isa. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an yabudullaha rabbi wa rabbakum wa kunta alaihim syahida. Teu pernah abdi nyarita ka seluruh manusia kecuali caritana nu ku Gusti dipiwarang kagu ka abdi. Gusti pan miwarangna ani budullah rabbi wa rabbakum. Wahai manusia sing ibadah maneh ka Gusti Allah pangeran kaula jeung pangeran aranjeun kabepan abdi atos ngalaksanakeun kitu dakwah abdi teh titah ngaibadahan Gusti lantaran Gusti teh pangeran kaula jeung pangeran aranjeun kabeh ku abdi ge dibejakeun ieu teh mukjizat teh mukjizat ti Gusti Allah bisa nahiber turunkeun hujan nyekel batu jadi perak jadi emas ngahudangkeun jelema ti kubur kade ieu teh lain kaula ieu teh mukjizat ti Gusti Allah pan ku kula teh dibejakeun eta mah janguatan bahwa kula teh adalah utusan Gusti anu kudu diibadahanna mah disembah mapan Gusti tah kula teh geus nyarita kitu mah qultu lahum teu pernah nyarita abdi ka manusia ilama kecuali caritan amartani nu ku Gusti diparentah ka abdi yane titah ngaibadahan Gusti sebagai pangeran abdi jeung pangeran aranjeun kabeh pan wa kunta alaihim syahida atuh Gusti ge jan ningali ieu jeung Gusti ge neuleukeun ieu Gusti ge pan nyaksian ieu
asma'uhum mimma yaquluna abdi teh pantos nyegah ka aranjeunana tina ucapan-ucapan aranjeunna mangerankeun ka abdi madum tapihim selama Gusti iya madum tupihim selagi abdi langgeng di araranjeunna madum tupihim selagi abdi langgeng di araranjeunna kasaksian ku Gusti teu pernah asana abdi nitahan ibadah ka abdi ya kitu Gusti nyanggakeun sadaya-daya madum tupihim atuh guniaeun Gusti geta mah supaya kajahoan ku umat-umat Kristen nu mentek loba jasa ayat ieu ketika dibuka di Barnabas anu asli puluhan, ratusan, bahkan ribuan anu asup Islam diurang ge diurang aya jelema nu memperbandingkeun Al-Qur'an dibacaan gonyana Al-Qur'anul Karim setelah dibaca pas caritaan-carita nu mengena ka Kangjeng Nabi Isa diakurkeun jeung anu aya dina Injil Barnabas asli Injilna ternyata bener loba nu asup Islam nu mantak kuari Injil Barnabas teu meunang dibaca di UGM disimpen teu meunang kecuali orang-orang tertentu kelas mahasiswa dosen-dosen anu kira-kira kadeuleunan can kuat dina kakristenanana teu meunang maca Injil nu asli lantaran petunjukna titah iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina Injil geus dijelaskeun ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Wahai umat kaula engke jaga bakal aya seorang nabi ngaranna Nabi Ahmad kula geus teu aya iman anjeun ka dinya geus dijelaskeun mentok loba jasa anu arasub Islam ta ieu ketika ieu nya ge ngageter-geter nya ge sieun kumaha tuh selanjutna falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim barang Gusti ngangkat ka abdi ka luhur langit kunta antar raqiba maka aya Gusti teh anta Gusti ar-raqiba nu ningali nu ngaraksa ka manusia li amalihim kana amal-amal manusia wa anta ala kulli syai'in syahid Gusti pan maha ningali Gusti pan maha nyaksian kana keseluruhan manusia tina ucapanana jeung tina pagaweanana sabada abdi diangkat cek urang mah Gusti hampura abdi pan Gusti abdi teh diangkat lantaran disalametkeun ku Gusti tina kejaran-kejaran orang Yahudi akhirna abdi mapan diangkat disalametkeun ku Gusti aya manusia nu sarupa jeung abdi nu dianggap abdi kumanehanana dibunuh disalib abdi mapan atos teu aya urusan jeung manusia setelah abdi nyarita di manusia melalui mukjizat besi aya nu teu percaya abdi ngajak ka manusia supaya ngimankeun ka Gusti percaya ka Gusti nyembah ka Gusti kemudian abdi dikejar-kejar abdi disalametkeun ku Gusti diangkat ka langit ka opatah ti dinya papan abdi geus teu berurusan deui jeung manusia nyangakeun sadaya-daya ucapan manusia pagawean manusia pan Gusti taman nu nyaksian Gusti nu gaduh dibalikeun deui ku Kangjeng Nabi Isa atuh mangga kumaha Gusti pan sia jumalikeun ga injek pangeran atuh Gusti ya ku Gusti sadaya-daya pan Gusti ma kunta anta raqiba alaihim li amalihim wa anta ala kulli syai'in syahid atuh mangga nyangak ja abdi mah tos teu berurusan eta mah jelema aju mangeranan ka abdi mangeranan ka emak abdi atuh Gusti eta mah anu nyaksian jeung nu ningali atuh jelema aya anu iman bae ka abdi sebagai rasul Gusti teh pangeran atuh Gusti da Gusti nu ngaraksa eta mah ieu mah abdi mah geus cuci tangan bae sabodo Gusti bae tah Kangjeng Nabi Isa ge cuci tangan geus abdi mah sabodo Gusti bae tah bae urusan Gusti abdi nu penting mah ngalaksanakeun tugas ti Gusti turun ka dunia dibere abdi teh pangkat nabi diangkat jadi rasul abdi terus bae dakwah nitah ngaimankeun ka abdi sebagai rasul jeung ka Gusti sebagai pangeran abdi diangkat geus teu berurusan deui nyangakeun sadaya-daya ka Gusti urusan manusia ucap
tingkah jeung pagaweanna da Gusti anu Maha Syahid, Gusti anu Maha nyaksian, Maha ningali. Tuh tanya bae tuh umat Kristen, tanya bae tuh umat Katolik, tanya bae cek Kangjeng Nabi Isa nu ngimankeun anu percaya mangerankeun gawe, tanya. Wah geus kelabakan. Cek umat Kristen awas ya bakal ditanya aing mana kelompat ka mana tuh ya. Aing mana kelompat ka ditu ngajauhan seuneu di ditu. Kabelah ditu seuneu keneh. Belah ditu. Di ditu deui seuneu aing geus ka ditu. Seuneu kabeh ieu mah moal bisa ieu mah ka mamana ge. Aduh cek cenah jadu urang kunaon baheula nya kunaon ngimankeun ka Isa sebagai pangeran, ja pangeran mah Allah horenganan. Atuh sia teh atuh aing pan diajakan ku pastur-pastur dibere mie hari itu. Deres di Banten mah teu titah ka Isa mih ge titah ka atut doang. Ayo sia tah gara-garana kos kitu tah mangkaning ieu urang di narakana saneng-neng ieu mah. Ge teu iman ka Allah pan ieu mah urang mah kafir ka asupna. Ayo coba teangan pastor-pastor urang pejit. Pejit. Wah, pastor di teangan. Wah. Cak pastor teh pan aya saluhureun kula paus. Aya paus. Aya kardinal kabeh. Coba panggil. Padahal kan paus mah nyahoun. Nyahoun nya nama pan maca Barnabas asli. Begitu dibaca kunyana ditutupan. Bahkan kunyana di Cana anu pasti bahasa aja tetrek main nyaho. Jadi kitu teh naon ngaranna sepeda cetrek atuh. Tukunyana teh geus dikaburkeun we pokona mah teu dijelaskeun, dicetrek. Dilem. Wah, geus ambalayah umat Kristen teh. Waluh luar biasa Katolik ambalayah terus. Anu ngadeketan ka kiai bae kiai duh baheula mah kami teh aya kitu ngahina ka kiai teh adek nyeun gereja ge kami teh diudag-udag goreng bener kiai teh coba usulkeun we coba ka pangeran. Ka pangeran pangusulkeun kami pangnyalametkeun gitu ku ari mah percaya bahwa Muhammad teh nabi, bahwa pangeran teh Allah bejakeun kami hayang salamet gitu. Tapi padahal seri hitutan sia ku aing. Keur ieu sia cak kiai teh aing datang ka ngerahkeun manusia tengah jagaan sia napan wah pas sini rame luar biasa aya nu dihandapeun listrik aya nu dihandapeun gardu aya nu dihandapeun tangkal caringin dinya tah mah kuari engke moal aya panas sedengkeun panon pengen sadepa sakieu padon poe masyaallah. Geus harapan Kristen majeng Katolik Protestan teh duh nabi urang sugan teh mah bakal pangeran urang Isa sugan teh mah bakal nyapaatan anu baheula salib-salib teh cekeuna teh penebus dosa horenganan urang nu salah baheula mah penebus dosa manehanana teh klip sangra baheula zina jeung Suzana eta teh kapan datang ka ditu nya nama kapatikan dibeli mawa duit 10 miliar cek dina bebas dosa maneh silahkeun dek melakukeun deui bae ge. Coba eta terketahui di Indonesia klip sangra zinah jeung Suzana anu di luar biasa di Indonesia di bahaya-bahaya datang nya kapatikan eta teh anu gegedena mah misinya na teh nek supaya umat manusia di Indonesia supaya lurutannya zinah ge bisa ditebus dengan 10 miliar saja. Bahkan adu tawar cek dipatikan tidak usah terlalu mahal cukup 10 juta saja sebab anjeun mah ieu adalah bintang film ternama eta teh supaya kieu di Kristen mah horenganan bisa ditebus abeh jelema arasup Kristen tangkorak Susana goblok. Tapi sugan urang Cikupa aya nu katarik ya teu henteu sugan aya di Balaraja nu katarik atuh henteu ih atuh sia-sia aing ya aing mah teu wau ka Susana sia aing mah oge ka Susana tetangga aing eta mah turang deui eta mah masalah eta mah
dakwahna Kristen mah seperti eta. Wow, datang kepatikan ka ditu, diekspos di berbagai media, di televisi diberitakan akan keberangkatan klip Sangra dengan Susana, akan menebus dosa beliau berdua lantaran telah melakukan zina. Sabada kali zinana cukup dengan 25 kali bae cenah sesuai jeung Nabi urang tolol teu budak. Nah, eta terketahui kurang kabehan kabeh dunianya dakwah Kristen teh seperti eta. Tapi umat Islam di Indonesia tetep teger atuh nyana aing. Sugan aya anu katarik nya henteu. Paling je budak leutik bae ngomong kieu. Oh nyana mah eta dosa bisa dibelinya cak cenah teh. Heran pan dosa sih bisa dibelinya. Emangnya eta pangeran saha? Budak leutik ge ngomong kos kitu tah. Alhamdulillahirabbil alamin berkat Habib kiai-kiai dakwah unggal mulut, dakwah unggal rajab sehingga disingade deres budak leutik ge ngomong kan dosa sih bisa dibelinya. Atuh ngeunaheun nu sugih kos kitu. Atuh nu sugih mah meureun moal anu ka nerakanya. Emang neraka nu saha sih nu paus apa anu Allah sih tah budak leutik di urang tah alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, ay budak letikna caang hatena, ay kolot, teu sholat. Dibalikeun ku Gusti Allah. Riweuh engke umat Kristen di akhirat. Kangjeng Nabi Isa na cuci tangan. Pernah aing gasia nitahan bahwa aing pangeran. Teu bisa ngajawab. Saha anu nitahan aing pangeran? Saha anu nitahan bahwa bunda ibu tercinta Maryam ieu adalah pangeran? Kan teu aya. Sia iraha mimitina. Kunaon atuh ketika aing diangkat ka langit aing dinobatkeun sebagai pangeran? Saha tanu nganobatkeun pangeran? Sabodo sia, nafsi. Kabeh nabi nafsi. Urusan kula, urusan sia. Masya Allah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wallahu a'lamu bimaradi. Cek Kangjeng Nabi Isa Gusti intu azibum lamun teh mah Gusti nyiksa ka manusia nu ngajadikeun pangeran ka abdi anu kalaluper ka Gusti atuh nyangakeun tamadek disiksa ge painahum ibaduk jaeta mah manusia teh hamba Gusti. Israhkeun ka Gusti pan wa anta malikuhum. Gusti nu ngarajaan tatasarrufu fihim kaifa syita. Anu ngolah nu molahkeun teh Gusti kumaha kayang Gusti la tiradu alaika teh aya anu bisa ngalawanan ka Gusti kumaha Gusti bae. Boro-boro eta sangkilang aya angin bae ge aya angin teu bisa ditahan sanu bisa nahan cak urang angin ulah ka dieu waktu kadinya mah kadinya bae. Tangkal kalapa kacabut, tangkal asem kacabut. Komo tamah kandang embe mah wa cabut. Saha nu bisa nahan laki rodo. Hakikatna mah urang ge da kitu kene ieu dengan urang mah dibere pikiran ku Gusti jang mikir jeung akal. Sabenerna mah urang ge jumud ge mun pikiran jeung akal mah. Ngan aya akal jeung pikiran jang mikir saha si pangeran teh etalah ngagantungkeun siksa Gusti Allah. Cek Kangjeng Nabi Isa andai kata Gusti rek Isa ka manusia nyangakeun sadaya-daya lantaran tamah hamba Gusti ieu kumaha kersa Gusti dikuade kieu ge. Andai kata Gusti rek kahampura wa in tagfir lahum Gusti rek kahampura atuh painaka antal azizu maka Gusti mah anta Gusti al azizu nu maha gagah al hakimu nu bijaksana nyangakeun sadaya-daya. Cuci tangan teh bener-bener sieun jasa Kangjeng Nabi Isa. Eta umat-umat anu mangeranan ka abdi jeung ka ibu abdi ngajadikeun pangeran ka abdi andai kata ku Gusti rek disiksa tama nyangakeun ja hamba Gusti ieu andai kata deuk dihampura atuh emang Gusti mah pangeran tukang ngahampura al azizul hakim. Geus kesimpulanna mah nu penting mah abdi bae salamet Gusti sabodo tah urang sumarekon mah sabodo
bodoh bae geus dokona mah tuh paling cek Gusti teh wahai orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, pernahkah Anda dilindungi oleh pejabat? Siapa yang pernah melindungi Anda dan melangsungkan pembangunan Kristen? Maruncul nyul abdi berlindung ke bupati sehingga bupati bisa tanda tangan ya Gusti, gitu kene ke gubernur, gitu kene ke presiden. Nah iyalah persekongkolan dakwah batil anu dihayukeun eta anu bakal milu jeung kafir-kafir menuju neraka. Sakitu bae mah lain lalagaan ieu mah Kangjeng Nabi Isa geus cuci tangan. Kangjeng Nabi Isa anu dipangerankeun naon kitu ngaranna cuci tangan, intu azibhum fa innahu ibaduk. Cak Kangjeng Nabi Isa, Gusti abdi mah hendak bebersih abdi bae, ulah ka bawa abdi mah ulah ka ciwit ka bawa daging mung disokompet daunkeun. Andai kata eta umat anu ngaku pangeran ka abdi mangeranan ka abdi jeung ka ibu abdi, andai kata ku Gusti erek disiksa atuh nyanggakeun jata nu Gusti ieu beuleumeun Gusti meureun tah mah besi ku Gusti dek dihampura ya aya Gustian didinya ngan musyrik doang atuh emang painaka antal azizul hakim. Gusti mah maha gagah maha bijaksana, nyanggakeun kumaha Gusti bae, kumaha tah Gusti ngomongna qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Cek Gusti Allah wallahu a'lam.